Saksian pemirsa, Uwidei sareng simkuring sapira jipa dina warta breaking news siang ieu. Kali ieu kuring baris mere informasi ngeunaan lini anu narajang wewengkon Cianjur, Jawa Barat. Lini narajang Cianjur, Jawa Barat kira-kira 13.21 waktu Indonesia Barat. Dina Senin 21 November 2022. Serta guncangan kuat di sakuliah wewengkon Jakarta jeung Banten. Informasi resmi ti BMKG menyebutkan lokasi lini aya 10 km kidul kulonan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Lini magnitudo 5,6 jarakna 10 km teu aya potensi tsunami. Kajadian ieu nyebabkan seueur korban, boh korban maut jeung boh korban luka. Salian ti ieu karusakan oge dibuktikan tina lobana bangunan anu runtuh akibat gempa ieu. Ribuan warga kapaksa ngungsi lantaran kaayaan imah jeung desa maranehanana rusak parah. Pemirsa, informasi di luhur mungkas pasamuan urang dina warta dinten ieu. Abdi sapira jipa, wilujeng siang, dugi ka ayeuna.